Para mitra mangga kumandaramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca dongeng nu katunda. Dupi dongeng nu kasanggakeun teh sanes nyata judulna Karaman di Karang Kamulian. Karangan Rai Salira. Dongeng ieu terasna tina Padepokan Sebaraga. Kapungkur kantos Mang Jaya ngupload Padepokan Sebaraga. Tah eta janten neraskeun kana ieu dongeng para mitra aya terasna. Supados jujutan cariosna manjang gitu. Margi tokona masih kene aya sesueur nama eta kene janten aya nu paras aya nu ngantunkeun aya para mitra aya namanya ge dongeng atunya dihade-hade sangkan sae dihalus-halus sangkan payus. Nah ayeuna para mitra nincak bagian ka-70 Mang Jaya sabaraha kanca ti Mang Jaya official ngaturkeun milu jeung ngadangukeun. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade ndraskeun hanca dongeng nu katunak carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulian. Ieu dongeng para mitra karangan Rai Salira. Ayeuna nincak bagian ka-70. Para mitra kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulian. Ieu dongeng para mitra reka yasana Rai Salira dina bagian ka-70. Mangga urang hanca bae sadinten-sadinten. Harita teh Ki Gedir para wargi sadaya nyaeta anak buahna Bah Suntema. Harita teh para wargi sadaya paamprok sareng santana santini ge. Mangga kumaha terasna ieu dongeng. Atuh teu kudu ngadua kalian marentah genep urang balada langsung papada ngalugas pakarang. Nya kitu keneh Ki Gedir sorangan ngalugas bedog tuluy pilih genti nyerang kanu tiluan. Sedengkeun nu tiluan nyatana santana santini oge marnina. Da puguh tiluanana geus papada mibanda pangarti anu cukup. Estu teu ngarasa kateter. Sanajan itu mah aya 7 urangna cenah para mitra sadaya. Sabab atuh pasababaraha serangan bedog harita teh bisa dihinarkeun nu teu bisa dihinarkeun teh kapaksa ditakis ku bedog deui. Samalah mah lian ti kitu dina ukur sababaraha gerakan dua baladna Ki Gedir geus kabeunangan ku bedogna santana jeung marnina. Duanana pati gererung bari nyekelan nu tatu merebei kaluar getih. Puguh hal ieu beuki nafsu pikeun Ki Gedir lantaran nempo dua baladna geus kabeunangan. Seak Ki Gedir teh nyebetkeun bedog ngarah kana cangkeng santana nu keur nongongan. Seseukeut bedog meuni cahayaan kawas nu lapar ku getih. Ngan untung marnina pareng ngareret higen santana keur diancam bahaya. Jeleng marnina luncat tuluy nakis bedog Ki Gedir. Ko nyerang dua bedog diadu. Seak bah sumanta nyabetkeun di bedog. Kalebah tonggong marnina, tapi untung santana ge teu mikeun. Ari marnina kudu jadi korban bedogna Ki Sumanta. Seak terang ditakis ku bedog deui. Beus saurang balad Ki Gedir ngocea. Si horeng si mana horeng. Lebah beuteung napisan katiru ku bedogna santini. Melengking anu harita teh para mitra sakatiru beuteungna teh melengking. Tuluy rubuh bari kokosodan. Nu teu lilahos sapae. Kiwari tinggal opatan ka asup Ki Gedir sorang. Pengajar deh. Tilu urang balada geus jadi korban. Sia tiluan kudu tanggung jawab deh. Cek Ki Gedir pinuh ku nafsu. Bari reng hapranyu. Naon sababna pangna kuring kudu tanggung jawab Ki Gedir? Apaan sih dik silaing jeung balad-balad silaing nu ngamimitian? Nah geuning malah kuring nu tanggung jawab bet araraneh teuing. Teu ngarti kuring mah atuh dir.
Cek Santana malah nyungkalkeun amarahna Ki Gedir. Wah, bawa cocia, Santana. Sia tiluan tangtu modar deu. Betul-betul, urang panenan euy, cek Ki Gedir. Sedengkeun nu tiluan kawas nu rumegagrek nyerang deui teh. Bet kawas nu ngarasa memarmir. Harita ge para mitra bari empot-empotan kitu ngadon silih reret. Sedengkeun Santana jeung Santini oge Marnina malah nyengsirikeun nempot tilu musuh bangun anu teu wani nyerang. Gedir. Geuninga Andika mah moal balad teh euy nu teu bisa tarung. Balad teu bisa garlut mah tong dibawa atuh jalma purah ngarit diajakan ngajawara. Ngarit mah ngarit atuh kaditulah marina ge. Sok kaditu gerang ngarit kaditu lah. Nya puguh atuh biasa ngarit mah bae gelut. Angguran sina balik deui katuh. Paraban da ingon-ingon ngaras tare gede. Kerai agung Andika dipeuncita kelah. Santana malah ngahina. Setan ais. Kurang ajar sia. Si Gedir pohara ambekna ku ngadenge caritaan Santana kitu. Ret pamitra kabaturna nu tiluan pok sesentak deui. Kunyuk, hayu serang dedak. Para mitra sadaya atuh Ki Gedir bari sosoak. Gancang serang. Aduh ting jarentul kitu. Serang siap, perenan kabeh. Pokna mun cereng katilu baladna. Sedengkeun nu tiluan da puguh hatena ngarasah marmir. Tadi ge ngarasa teu wani da puguh tetela tilu musuhna teh kacidaluhung elmuna. Tapi ari disentak ku Ki Gedir mah manehna ge ngarasa sieun. Teu wani ge kapaksa tiluanana babarengan nyerang deui. Jeung Ki Gedir ngahurupeun nu tiluan. Selasa malah mapikeun Ki Gedir sorangan ge sabener mah marmir. Ngan dirina ngarasa gengsi ku bawahan, ari kudu nyirikeun maneh elehan mah. Ugo pikeun Santana sabatu-batur. Teu ieu ngarasa hese pikeun ngarubuhkeunana. Ukur sababaraha gerakan geus padara rubuh bari opatanana, papada tatu keuna ku pakarang. Minangka nu teu kabeunangan teh Ki Gedir sorangan. Manehna keuna ukur ku teunggelan Santana lebah dadan. Tiluanana pating jerga bari ngareretan 7 jalma anu geus padara rubuh. Malah tilu di antarana nepi ka tiwasna. Ret Santana ngareret ka Si Gedir. Tuluy ngalengkah ngadeuketan. Ret Santana harita teh sanggeus aya hareupeun tuluy mencerong ka Si Gedir. Serepet Santana ngalugas bedog puguh we. Si Gedir meuni rerempodan basa nempo Santana ngalugas bedog. Sokomo basa tuluy diantelkeun kana beheungna. Aduh ampun Santana ampun. Ampun dewek rumah saya leh. Tapi ampun dewek kula dipahan. Dewek hayang gede hirup. Aduh ampun deh. Dewek hayang gede hirup. Cek Si Gedir ampun-ampunan. Oh, jadi Andika teh hayang kene hirupnya. Santana mencerong ka Si Gedir. Bari anger ngentelkeun tungtung bedog kana beheung Si Gedir. Bener Santana. Dewek hayang kene hirup. Sobatan. Aduh, betah kene hirup di alam dunia. Dewek teh can hayang pae. Teu hayang pae Santana. Betah kene hirup. Cek Si Gedir deui. Kumaha lamun aya Andika ku kaula dipaehan ku cara beheung Andika disabet ku bedog heula. Santana malah nyingsieunnan bari rada ngadeukeutkeun bedogna kana beheung Si Gedir. Aduh ampun Sandra ampun. Ampun. Dewek hayang kene hirup. Aduh ampun. Ulah dipaehan heula. Aduh ampun. Ulah dipaehan heula. Aduh. Si Gedir sieun naker samarukna nyaan Santana rek maehan dirina. Sedengkeun ari Santini jeung Marnina mah ngadon pating belenyeh we bari silih reret. Oh, jadi Andika teh sieun nya ku paeh mah. Cek Santana bari anger ngadedetkeun tungtung bedog kana beheung Si Gedir. Bener pisan Santana. Dewek mung paeh, sieun dewek teh paeh. Sieun pisan dewek teh paeh.
Tapi ari maihan jalma nya. Coba ku Andika itu geus sabaraha jumlahna jalma nu geus dipateni di ala nyawana ku Andika. Coba hitung sabara urang awewe nu geus diruksa kahormatanana ku Andika. Coba hitung geus sabara jumlahna jalma-jalma nu ampun-ampunan sangkan teu dipateni ku Andika. Tapi ku Andika tetap dipateni. Bari seuri. Cing atuh gedir. Ulah kitu-kitu teuing hirup teh. Geura eureuna nyeun kajahatan ka batur teh. Geuning Andika sorangan oge. Ngarasa geuning karek sakitu geus ampun-ampunan. Geura sadar yeuh. Yen kalakuan Andika sabatur-batur teh nyimpang tina aturan-aturan nu maha kawasa. Yeuh gedir. Kaula mah moal nurutan Andika mateni papada jalma. Lantran manusia teu boga hak pikeun ngaruksak dadamelan pangeran. Ayeuna mah jung Andika geura mulang ka karang kamulyan. Bejakeun ka guru Andika nyaeta si Suntama. Geura tepikeun salam ti dewek ye jeung bapa dewek. Bejakeun kitu yen bapa dewek sakulawarga deuk ngarebut karang kamulyan tina leungeunna guru sia deuleu. Buru-buru geura mulang deui bising ge bedoga kaula kaburu nagi ketis ya. Mangkaning bedog dewek geus lila tinggal eta ketih. Buru-buru ngarulang. Bejakeun amanat ti dewek ka guru Andikanya. Cek Santana bari jeung ngalesotkeun bedogna nu nempel dina beuheung si Gedir. Para mitra anu mulia, mangga dongeng urang teraskeun deui. Si Gedir teu nyarita naon-naon bari balaham belehem tuluy ngareret ka si Sumanta. Jeung dua baturna opatan geus teu ngarasakeun kanyeri. Urut tenggeulan nu keuna ka manehna jeung urut seseukeut bedog nu keuna kana awakna. Opatanana satengah lulumpatan bari ninggalkeun Santana jeung Santini oge Marnina. Nu tiluan ukurna teup opat jalma nu satengah lulumpatan mabur rek nuju ka lemburna nyaeta ka karang kamulyan. Sanes teras beresan we tukang, ceuk Marnina bari jung ngadeuketan Santana. Ah teu sae Mar. Mateni musuh nu geus teu daya teu upaya. Tebihna mah muga-muga we atuh. Aranjeunna sadar kana kalepatanana. Alon Santana bari ngareret ka Marnina. Muhun ku kitu teh manamung apaan sidik aranjeunna teh. Tukang midamel kajahatan apan teu aya lepatna upami kurang ditumpa sakantenan ka. Leres ku kitu teh Mamar. Namung ceuk tadi ge mugi-mugi we atuh. Aranjeunana sing tiasa ngantunkeun kajahatanana sareng ongkohan apan tujuan urang. Khususna akang nyaeta ngagaduhan tujuan nanjeurkeun bebeneran sareng numpes kajahatan. Sanes numpes jalmina margi teu diwenangkeun ku agama urang mateni papada jalmi. Pokona nu kedah ditumpes teh nyaeta sifat jahatna sanes jalmina. Swalon Santana deui tuluy neuteub ka Marnina. Nu parang Marnina ge keur neuteub. Luh Marnina tungkul tapi teu lila tanggah deui. Nu katempo mas Santana keur neuteub keneh. Ragamang Santana teh para mitra nyekel kana pigeulang Marnina. Leungeun Marnina dicekel Marnina ngareret. Kana harita teh pigeulang nu dicekel ku Santana. Tuluy neuteub ka Santana. Nyeh Marnina imut bari tungkul. Cepet cenah kana dada Santana bet asa aya hiji tenggeulan anu teu bisa disingkahan ku dirina. Geus poho yen teu jauh ti maranehna teh aya nu keur nempokeun. Meuni surungah serenge tayalian iwati Santini. Kituna Santini make jeung surungah serenge sagarupa. Santini ngadehem, uguh nu keur silih cekel menipati ngraranyug. Tuluy Santana nglesotkeun leungeun Marnina, bari ngareret ka Santini. Nu keur neuteub bari nyerengeh. Sedengkeun Marnina mah ngabalieur lantaran ngarasa era ku Santini.
tadi nama teu inget yen di dinya teh aya Santini. Santini ngadeukeutan santana tuluy ngaharewos. Sipang lah. Pokna bari nyerenge. Santana ukur nyerenge bari ngareret ka Santini. Urang teraskeun deui lalampahan lah piraku cicing we di dieu. Santana ngajak nuluykeun deui lampahna. Muhun atuh da kirang sae pami pacepeng-cepeng wa panangan wae mah maksad teh pokona mah mun maksad teh tang cicing we di dieu ceuk Santini kawas nu ngahajakeun ngaheureuyan Santana jeung Marnina. Sedengkeun Marnina mah ukur imut bari ngareret ka Santini, tuluy maling reret ka Santana. Ret Marnina teh ka Santini tuluy ngadeuketan. Pok nyarita rada ngaharewos. Santini kerung bari neuteup ka Marnina. Pok Santini ge cumarita. Sarengan ku abdi ulah teteh. Pokna bari mencrong ka Marnina. Tekedahlah keun wae antosan we di dieu sareng Kang Santana pamiti lepatna. Pokona mah palih dinya teh aya walungan. Ieu teteh tos dikiat. Ceuk Marnina bari jeung nyekelan beuteungna. Kang antosan sekedapnya abdi bade peryogi heula sekedap. Pokna bari teu nunggu jawaban tuluy ngaleos manehna gagancan. Bari ka mana Mar? Ceuk Santana bari mencrong ka Marnina. Tapi Marnina teu nemalan tongoy we setengah lumpat. Ret Santana ka Santini pok tumanya. Ari Marnina rek ka mana cenah? Tin pokna deui. Teu kedah terang akang mah. Kurang antosan we di dieu da moal ami panginten. Ceuk Santini beri gek diu. Gek Santana ge diu gigireun Santini. Ret Santini teh ngareret ka Santana tuluy seuri. Pok nyarita. Ai parantos eta mah meuni. Hilap we kana sagarupi. Pangrasana maduaan we nya. Henteu poho lah. Sugan jauh tini. Ceuk Santana bari nyerenge seuri para mitra sadaya. Majarkeun teh hilap cenah. Santini ngahehe. Kira-kirana ceuk titi-tini Marnina teh kumaha ieu terhadap ka akang teh yeuna kira-kirana saha teh atawa henteu jeung akang. Santana kawas nu menta pamadegan Santini. Para mitra pamiarsa. Harita Santini barang ditanya ku Santana harita Santini ngajawab. Duh katudak Kang, da hate jalmi mah teu tiasa ditabak kitu wae Kang. Aya paripaos leuwih jero tiasa diteleuman. Hate jalmi mah sok sandeek ge teu tiasa kakobet Kang. Tah kitu mabi oge. Santini mesem bangun hayang ngaheureuyan lanceuk. Ieu mah nurutkeun pamanggih tini. Nyapan tini teh papada awewe. Sageui teu apal atuh. Bisa meureun atuh neguh mah kana hatena. Atawa ngarampa kitu tah. Ceuk Santana bangun keukeuh. Sok sanaos papada istri ge apaan antawis abdi sareng anjeunna teh benten. Sok bilih lepat abdi mah. Disabat henteu bilih nya, disabatnya bilih henteu. Nampami akang hoyong jelas mah tuh langkung saya terus terang itu akang. Da akang mah pameget ieu piraku teu tiasa naros nyatana pingobrol. Muhun maksad teh neuleuman hate eta teh Marnina ceuk Santini para mitra sadaya. Harita teh para wargi sadaya bangun nu teu apa. Sok padahal hatena geus bisa nebak kana kaayaan hate Marnina. Anu sabenerna mah para mitra da puguh dirina bisa nyaho tina sikap Marnina ka Santana nu bangun neundeun harapan da puguh dirina ge. Papada awewe nu tangtu bisa ngarasakeunana. Tini mah. Santana ngabalieur tuluy nangkep tuur bangun ngalamun. Sedengkeun Santini mah mencrong bae bari nyerenge. Ari Marnina para mitra kocapkeun. Harita manehna setengah lumpat tuturubun muru kacai lantaran dirina apal.
Yen teu jauh ti eta tempat aya hiji wahangan, walungan anu teu lila eta walungan teges katempo. Marnina tuluy muru eta walungan sarta turun ka cai. Marnina sajongjongan manangtung bari rarat-reret. Nu teuing rek naon Marnina pangna muru ka cai. Tapi nu jelas ukur kira-kira saparapat jam Marnina geus hanjat deui ka darat. Tuluy lempang maksudna rek ngurusan tanah jeung Santini nu keur ngadagoan di luhur. Tapi barang keur lempang ujug-ujug kolebak celegedeg hareupeun Marnina teh nangtung. Saurang awewe nu tayalian nyatana Imas prihatin. Puguh Marnina kaget lantaran teu kanyahoan ti mana datangna Imas prihatin. Ujug-ujug aya we hareupeun dirina. Marnina, inget keneh anjeun ka kaula? Imas prihatin mencerong ka Marnina. Oh, anjeun teh lain nu ngaran Imas prihatin teh ya? Cek Marnina mencerong ka Imas prihatin. Alus atuh. Geuning jejeg keneh ingetan anjeun teh Marnina. Kabeneran urang tepung di tempat, sanyana ye kaula teh keur neneangan diri anjeun. Ayeuna kabeneran kapanggih di dieu. Dikumahakeun jeung dikamanakeun pramuda ku anjeun. Marnina, sok jawab dikumahakeun Kang pramuda ku anjeun. Cek Imas prihatin bari sesentak. Anjeunna nanyakeun Kang pramuda? Cek Marnina mencerong ka Imas prihatin. Bener? Sok geura bejakeun. Dikamanakeun Kang pramuda ku anjeun. Dikumahakeun Kang pramuda ku anjeun. Mun anjeun hayang salamet geura bejakeun ayeuna keneh. Sok caritakeun belak-belakan. Balakakeun dikumahakeun jeung di mana ayeuna Kang pramuda. Lamun anjeun teu ngabejakeun ngandung hati, anjeun hayang ditindak ku kaula. Sok geura bejakeun ayeuna keneh. Atawa anjeun teh hayang sanasib jeung bapa anjeun akibat eleh tarung ku kaula. Cek Imas prihatin. Make jeung ngabohong sagala rupa, majarkeun Bah Margana eleh jajaten ku dirina, nu maksudna sangkan Marnina timbul amarah. Naon? Dedengian teh bapak kaula eleh jajaten ku anjeun Imas prihatin. Cek Marnina mencerong. Ari deuk nyieun carita teh ulah deuk hareupeun kaula atuh Imas. Atuh ari nyieun carita hareupeun kaula mah moal percaya ye. Piraku bapak aing eleh ku pantar anjeun. Apan ti heula ge anjeun teh teu bisa majar kumaha. Pan meunang hukuman ning hareupan bapak kaula mah. Marnina seuri para mitra bari ngahina ka Imas prihatin. Da puguh saeutik gedena ge teu percaya kana caritaan Imas prihatin. Majarkeun cenah Bah Margana bisa dielehkeun ku Imas prihatin. Terserah anjeun rek percayakeun teu mah. Nganu jelas ye si Margana ayeuna keur ditulungan ku si Suntara. Sabada kabeunangan ku ajian kaula ti pasir itu tuh. Tuh di pasir itu tempatna ge. Okna teh bari nunjuk ka hiji tempat. Nu matak lamun anjeun teu hayang sanasib jeung bapa anjeun, geura pasrahkeun deui Kang pramuda. Sok, lantaran aing menang beja ti bapa anjeun, yen Kang pramuda dibawa kabur ku anjeun. Cek Imas prihatin. Ngadenge omongan Imas prihatin, Marnina nyarita deui. Eueuh tina buku Rusdina, ari bapa aing kudu asor ku pantar anjeun mah Imas prihatin. Cek Marnina. Sabenerna mah satengah percaya oge da puguh tetela. Imas nyaho cenah di Bah Margana yen pramuda dibawa kabur ku dirina. Yeuh kaula oge deuk percaya henteu kumaha anjeun. Tapi nu jelas kiwari bapa anjeun keur ditulungan ku si Suntara. Wah, moal lila deui umurna. Sanajan bapa sia jago ge, tapi apan ari kangaranan jalma masok aya apesna. Ti heula basa kaula eleh jajaten ku sia ku Bah Margana. Apan kamari mah diparengkeun. Ya aing bisa ngarubuhkeun bapa anjeun. Nu matak geura bedakeun di mana sabenerna Kang pramuda. Cek Imas prihatin. Bener bapak kaula di dan kesaku anjeun Imas? Marnina bangun percaya. Keur naon aing ngabohong barina ge sia Marnina? Bisi anjeun teu percaya, pek we geura tanyakeun tah. Kaeta jalma tah. Tah, pokna mah tah kabalag kaula. Cek Imas prihatin pamitra.
beuki ngayakinkeun Marnina. Kitu nate bari nunjuk ka mangsoyi nu karek joal ka eta tempat. Marnina imua nafsuna. Beungeutna harita teh geuneulir besi atah beulem. Untuk kekerot sarta dua leungeun ngeupel meniti peperek. Da pugusahan teuna kanu jadi bapa. Sanajan kamari dirina rek dipateni jeung lanceukna geus korban kudu jadi bapana. Tapi ari ngadenge bapana dipahala deungeun mah hatena teu merean. Marnina da puguh dirina mah Marnina teh da puguh dirina mah tetep ngaku yen sanajan kumaha bae ge bah margana tetep bapana pribadi. Bapana pituin nu jadi cukang lantaran dirina gumelar ka alam dunya. Lantaran ku ayana bapa nu ngayuga inung nu ngandung. Inung nu ngandung bapa nu ngayuga nepi ka manehna gubrag ka alam dunya. Tur nepikeun ka ngurusna nepi ka sagede ki ayeuna. Baktosna se. Dugi ka dieu heula para mitra sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta judulna para mitra Karaman di Karang Kamulian karangan Rai Salira dina bagian ke-70. Ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalapatanana. Sapunyere pegat simpa ipaturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.